Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ayeuna abi bade ngareview abi mendakan katuangan nu lalangki nyaeta sawo Walanda. Kengingna di pasar Cicalengka caket bumi di Nagreg. Katuangan anu mirah pisan nu langki sekitar 10 ribuan sekilo. Samodel kieu pami dikelupas sawo Walanda teh. Nah disebut sawo Walanda soalna sawo ieu teh benten sareng sawo anu biasa. Sawo biasa mah biasana pami dibuka kulitna teh warnana coklat. Pami ieu mah warnana koneng. Siga rambut-rambut orang Walanda gitu, makna dinamian ku warga Jawa Barat mah ieu mah sawo Walanda. Sawo anu salah sahiji katuangan favorit abi anu mirah gitu. Mirah tapi langki. Sing goreng istri oge teterangan ieu teh sawo Walanda. Jadi lucu gitu. Nah nu kudah kurang lestarikeun katuangan khas Jawa Barat gitu ya. Meskipun tos langki karena kumargi si tatangkalan atau lalangki ayeuna mah terus berubah tatangkalan teh janten perumahan gitu ya. Jadi bagi kade begitu aya ieu kuliner khas Jawa Barat teh. Ya, lebetna teh koneng gitu ya. Lebetna koneng pami di raosan teh sedep pisan ieu mah. Mungkin ya sakitu wae lah review ayeuna, review katuangan tradisional khas Jawa Barat anu abi kapendak di teu sangaja kapendak di pasar Cicalengka di Kabupaten Bandung caket bumi abi di Nagreg. Mugi aya manfaatna, urang kudu cinta ka lemah cai urang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.